Rudat Jack, budak teh. Hayu orang balik Halo, hayu Nagandengan hungkul. Gak, dia gerasa kedeung. Halo. Naon? Teu ka diheula we. Yuk. Naon? Daripada ulin wae mending meurkeun kenteng gerajum ke suara locor. Palocor. Belah mana? Nya di luhur kenteng mah. Oh. Oke lah tuh, ari tarajeun aya tuh. Aya di luar. Oh tuh, ayeuna ka itu artinya. Iya amang kagok keur cocokan heula ieu lah. Abe. Ae. Belah mananya nu bocor teh teh? Oh itu. Layangan eleh kieu nungguan layangan eleh tah tereh eles ya lain udag can moro orangan anjing layangan benang sih. Nyangsang layangan ah. Tara aja Tara aja nih tanya. Bawa ah. Beres. Aja si bancung ada di kubuka di itu Gusti jeung beunang sok lawan kenapa Neng? Kepo Si Neng nih judesna kitu ngirikan di dieu mah ngai budak aruin rame nih. Anjing si bencung deui ini teu wasa jelema eta. Waras atuh sia teh.
Ah, Om Jin. Mah nanaonan ke kebulan, Bal. Jin teh, nah gitu. Sugarnya mere permintaan ya. Mbah, 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 kunaon buat murung gitu, mbah Jin teh. Apa sih? Mbah, biasa nage pan dino iklan oge Jin mah anu sok kuberi satu permintaan. Nah, mbah mah bat teu mere permintaan katuh tenanya kitu ka abi teh. Tong boro ah maneh. Minta permintaan. Keur kalau naki mah Jin oge ngilu balangsak sia urang ge lieur ku kabutuhan mah. Ai sugan teh jelema hungkul teh Jin ge osok palek. Udah teh sawa kesopan-sopian pisan. Har, kunaon ai manewa geus menerkeun kenteng teh? Mas malah, udah mau tatanya lah. Jangan ya siraya tuh, jin cangkeng di bonang tuh. Har, ditanya teh karena datan geus lah kumaha maneh. Mang marek manghawapan heula si Dede tinggal kagok tuh. Ade. Bener, euy eueuh ngaleungit si eta. Komplok. Mah nanaonan ke kebulan, Bal. Gitu lah, kata.